Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenepangkeun wasta pun Rini Nur Febrianti ti Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Di dieu simkuring bade ngadadarkeun perkawis sistem kemasyarakatan anu aya dina naskah Sunda kuno fragmen carita parahyangan. Anu ieu dadaran teh atanapi anu ieu presentasi teh dipidamel pikeun pancen mata kuliah Bahasa dan Kebudayaan Sunda Kuno ku pangersana Dr. Undang Ahmad Darsa M.Hum, oge aya Pak Rahmat Sofian M.Hum, oge Pak Aditya Pratama M.Hum. Mohon atuh salajengna simkuring widi ngadadarkeun materina perkawis ieu naskah. Salajengna sateuacan arang majeng kana pembahasan, di dieu simkuring aya 7 unsur kebudayaan anu numutkeun kuncara ningrat. Janten sateuacana majeng kana unsur kebudayaan atanapi tadi sistem kemasyarakatan anu aya dina fragmen cerita parahyangan arang ge kedah wano heula naon wae sih unsur kebudayaan teh. Nah di dieu atos aya 7 unsur kebudayaan, anu kahiji nyaeta aya bahasa, anu kadua aya sistem pengetahuan atanapi sistem atikan, anu katilu aya sistem kemasyarakatan atanapi organisasi sosial. Tah anu ieu anu unsur kebudayaan katilu ieu nu kusimkuring dicandak salaku topik dina ieu pembahasan pikeun ngaguar naskah fragmen carita parahyangan. Anu salajengna oge anu kaopat aya sistem atanapi unsur kebudayaan peralatan hidup dan teknologi, anu kalimana aya sistem mata pencaharian hidup, anu kagenepna aya sistem religi, anu katujuna aya kesenian. Nah, jantan anu dicandak simkuring ayeuna mah nyaeta sistem kemasyarakatan atanapi organisasi sosial. Oke, salajengna aya identifikasi naskah fragmen carita parahyangan. Janten sateuacana arang ngabahas naon wae unsur kebudayaan atanapi naon unsur kebudayaan anu bade diguar dina ieu naskah teh arang oge kedah terang heula. Naon sih naskah fragmen carita parahyangan teh? Nah, fragmen carita parahyangan mangrupakeun naskah Sunda kuno anu dipidamel atanapi anu asalna teh ti abad ka-16 Masehi. Punten di dieu teu dicantumkeun nya. Janten ieu naskah teh ieu fragmen carita parahyangan teh ayana ti abad ka-16 Masehi atanapi dipidamel di abad ka-16 Masehi. Ayeuna fragmen carita parahyangan mangrupakeun atanapi lebet ka koleksi naskah Perpustakaan Nasional Jakarta kuno register Keropak 406 gitunya. Nah, ieu fragmen carita parahyangan teh jumlah nama aya 47 lempir lontar anu masing-masing eta lempir lontar teh ngagaduhan ukuran 20 hiji kali 3 cm segitu. Salajengna naon bahasa sareng aksara nu digunakeun dina ieu naskah? Janten aksara sareng bahasa nu digunakeun dina ieu naskah mangrupakeun aksara sareng bahasa Sunda kuno. Teras atuh naon ieu isi fragmen carita parahyangan teh? Sehingga kitunya ieu fragmen carita parahyangan teh janten mata kataji kitu arurang teh ku ieu naskah. Margi naon ieu teh isina? Ieu isina teh mangrupakeun ngeunaan sistem kerajaan Sunda. Ku kituna arurang tos terang ieu teh ngeunaan sistem kerajaan Sunda, pastina wae di jerona bakal aya sistem-sistem kamasyarakatan atanapi sistem-sistem pemerintahna. Kitunya anu mata kumaha arong teh tiasa terang zaman kapungkur atanapi jalmi-jalmi zaman kapungkur teh ngatur ieu politik, ngatur ieu pemerintahan teh kumaha sistemna. Nah di dieu arong tiasa terang ya kumaha kerajaan Sunda di abad ka-16 ngatur masyarakatna atanapi ngatur pemerintahanana. Oke, dilajeng atuh. Nah, dilajeng kana pembahasan anu salajengna di dieu aya ikhtisar naskah atanapi inti naskah, inti-inti anu disebatkeun dina ieu naskah. Janten anu kahiji anu tadi tos disebatkeun nya yen ieu naskah teh ngeunaan sistem pemerintahan kerajaan Sunda anu ngagaduhan ibu kota nyaeta Pakuan Pajajaran. Janten Pakuan Pajajaran itu mangrupakeun pusat atanapi puseur pamarentahan di abad ka-16 pikeun kerajaan Sunda. Janten kerajaan-kerajaan Sunda teh ngagaduhan puseur pamerintahan teh di Pakuan Pajajaran gitu. Nah, ieu Pakuan Pajajaran oge ngagaduhan naonnya hiji tokoh gitunya anu dicaritakeun oge dinu ieu naskah teh salaku tokoh sentral nyaeta Trarusbawa. Trarusbawa itu mangrupakeun salah sahiji maharaja anu janten maharaja di Pakuan Pajajaran.
pas dina pemerintahan Tarus Bawa teh ngagaduhan naonnya ngagaduhan jasa gitunya jasana teh naon wae sih jasa Tarus Bawa pikeun Pakuan Pajajaran. Janten Tarus Bawa ieu teh ngagaduhan jasanya eta mindahkeun pusar atanapi mindahkeun keraton ti Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati di sekitar Rancamaya dialihkeun ka hiji perbukitan gitunya ka hiji tempat oge ka hiji wewengkon anu ayana teh di hulu Cikapancilan. Nah gitu. Nah ieu teh mangrupakeun jasana ti Tarus Bawa. Nah, lantaran eta Pakuan Pajajaran teh tiasa janten puser kitu anu membawahi atanapi anu ngawengku sababaraha wilayah anu diantawisna aya Galunggung, Denu, Mandala Cidatar, Geger Gadung, Kandang Wesi, Puntang, oge aya Mandala Pucung, aya Mandala Utama Jangkar, oge aya Windu Pepet, Lewa, jeung Galuh gitu. Nah eta anu dibawahi atanapi nu diwengku ku Pakuan Pajajaran anu ngamuserna teh ka Pakuan Pajajaran gitu. Nah salajengna aya ieu di dieu aya disebutkeun Tritangtu di Buana. Aya naon sih Tritangtu di Buana ieu teh? Janten Tritangtu di Buana ieu teh mangrupakeun hiji sistem anu digunakeun ku pamarentah di zaman Pakuan Pajajaran pikeun ngatur pemerintahanana. Nah ayeuna arurang alih topik ya, tos mulai khusus atau tos mulai arang teh mendakan naon nu bade dibahas dina ieu dadaran teh kitu nya nu bade kurinrin atanapi ku simkuring bahas dina ieu dadaran gitu. Oke, salajengna. Nah ieu aya Trias Politika. Teras oge aya Tritangtu di Buana. Nah aya hubunganna, aya kakaitanna antara Trias Politika sareng Tritangtu di Buana. Nah gitunya. Oke di dieu simkuring bade ngadadarkeun wae atunya kumaha antawisna Trias Politika sareng Tritangtu di Buana. Janten Trias Politika ieu teh kan mangrupakeun naonnya paham anu munculna teh atanapi anu ayana teh di abad ke-17 atanapi ke-18 Masehi punten pami misalkan lepat anu digagas ku Montesquieu. Nah salajengna aya Tritangtu di Buana. Tritangtu di Buana ieu teh atos aya ti abad ke-16 anu aya dina fragmen carita parahyangan ieu kitu nya. Anu aya dina fragmen carita parahyangan. Nah di dieu aya eksekutif, legislatif sareng yudikatif oge aya Prabu Rama sareng Resi. Janten Trias Politika di abad ke-17 sampai 18 ieu ngagaduhan eksekutif, legislatif, yudikatif anu misahkeun kekuasaan atanapi nu misahkeun pemerintahan anu ngebagi gitunya naonnya anu ngebagi kekuasaan di dieu teh masyarakat Sunda gitunya masyarakat Sunda dulu masyarakat Sunda kapungkur atos gaduh Tritangtu di Buana anu sistemna teh sami wae sareng Trias Politika aya tugas eksekutifna aya tugas legislatifna aya tugas yudikatifna janten kurang nanjeur kumahanya kolot-kolot arurang atanapi karuhun-karuhun arurang di zaman kapungkur ku atos gagaduhan pamikiran yen ngatur ieu karajaan yen ngatur ieu naonnya ngatur ieu wilayah teh kedah aya Prabuna kedah aya Ramana kedah aya Resina atanapi kedah aya eksekutifna legislatifna kedah aya yudikatifna nanjeur pisan atau otomatis atos naonnya pemikiranna teh atos mikirkeun kapayuna gitunya pinter pisan pami misalkan disebutkeun mah gitunya si karuhun-karuhun arurang kapungkur teh gitu. Janten we aya ieu pamikiran Tritangtu di Buana teh. Ieu Tritangtu di Buana teh dibahas dina fragmen carita parahyangan anu cenah ieu Tritangtu di Buana teh mangrupakeun sistem karajaanna di zaman Pakuan Pajajaran abad ke-16 eta gitu. Nah, salajengna wae atuh ku simkuring bade didadarkeun naon ieu Prabu Rama Resi teh gitu anu lebet ka Tritangtu di Buana. Oke, salajengna. Nah, ieu Tritangtu di Buana teh aya tilunya, aya Prabu, Rama, sareng Resi. Naon eta Prabu, naon eta Rama, naon eta Resi. Disebutkeun dina fragmen carita parahyangan yen Prabu teh kedah ngagaduhan sifat ngagurat batu. Naon eta sifat ngagurat batunya? Janten disebutkeun yen Prabu teh mangrupakeun pamimpin atanapi mangrupakeun pupuhu anu
anu ngagaduhan posisi di luhur gitunya, anu kudu cenah kudu ngagaduhan sifat ngagurat batu. Naon ieu ngagurat batu? Ngagurat batu teh ngagaduhan hartos gitunya yen sebagai seorang pamimpin kedah ngagaduhan watak anu tiasa teguh gitu atanapi anu kuat, anu tiasa ngawengku anu aya di handapeunana. Nah gitu. Nah ieu teh Prabu teh ngagaduhan posisi sebagai eksekutif gitunya. Nah gitu. Ieu Prabu pami dikaitkeun sareng nu tadi trias politika. Nah, salajengna aya Rama. Cenah Rama teh kedah ngagaduhan sifat ngagurat lemah. Ngagurat lemah teh kumaha gitunya. Nah janten saurna teh Rama teh kedah gaduh sifat ngagurat lemah anu ngagaduhan hartos yen saurang Rama mah kedah ngagaduhan sifat anu tiasa milih mana sih anu kedah dipijak atanapi mana anu kedah ditincak gitunya atanapi mana anu kedah dipilih salaku wakil rakyat. Janten Rama di dieu teh mangrupakeun wakil rakyat anu engkena teh nangtoskeun mana ieu jalan anu leres pikeun nganyajahterakeun rakyat teh mana gitu tah. Di dieu posisi Rama teh ayana. Janten pami misalkan dibandingkeun atanapi disamikeun sareng trias politika, posisi Rama teh aya dina legislatif, aya dina lembaga legislatif gitu. Pami Prabu mah tadi di eksekutifna, Rama mah di legislatifna selaku wakil rakyat nu kedah milih anu kedah tiasa ngagaduhan sifat nangtoskeun mana anu leres-leres sae, mana nu leres-leres tiasa dilarapkeun, mana nu leres-leres ngeuntungkeun pikeun masyarakat gitu. Salajengna aya Resi. Resi teh naon cenah posisina di dieu? Resi teh kedah ngagaduhan sifat ngagurat cai, kedah ngagaduhan watak ngagurat cai. Naon maksudna ngagurat cai? Janten pami janten Resi mah kedah ngagaduhan sifat nu tiasa ngaberdayakeun hukum agama, boh hukum agama atanapi hukum masyarakat anu kudu ngagurat cai, anu kudu nganyajukeun, anu kudu matak sejuk, matak enak, matak raos ka dina sistem keadilana gitu pikeun masyarakat. Nah eta fungsina Resi atanapi eta kedudukan Resi. Ieu janten aya 3 posisi atanapi aya 3 sistem pemerintahan nya eta aya Prabu, Rama sareng Resi anu sami keneh sareng eksekutif, legislatif sareng yudikatif. Nah ieu anu matak kataji, anu matak ngaguar ilmu pisan gitunya pikeun arurang. Salami ieu mah panginten arurang mikirna yen ieu paham teh eksekutif, legislatif, yudikatif teh mung aya ti luar hungkul. Lantaran arurang ge nyandakna ti luar misalkan si ieu ilmu teh atanapi si ieu sistem teh geuning masyarakat Sunda mah ti abad ke-16 oge atos gaduh eta eksekutif, legislatif sareng yudikatifna nyalira teh ku cara Prabu, Rama sareng Resi gitunya. Nah di mana apakah ayeuna teh aya keneh Tritangtu Dibuana teh digunakeun keneh ieu Tritangtu Dibuana? Pami hoyong ninggal ieu Tritangtu Dibuana teh aya keneh anu ngalarapkeun. Di mana? Di Baduy. Janten di Baduy mah aya keneh sistem pamarentahan atanapi sistem kemasyarakatan anu digunakeunnya teh numutkeun ka Tritangtu Dibuana. Nah di Baduy mah ieu tingkatanna teh disebatna pami Prabu sami sareng tingkatan Pun Cebeo, pami Rama satingkatan sareng Pun Cikartawara, pami Resi satingkatan sareng Pun Cikeusik. Janten di Baduy mah masih kena dilarapkeun ieu Tritangtu Dibuana. Tah eta teh mangrupakeun contoh oge kitunya yen ditegaskeun deui sakali deui yen masyarakat Sunda teh ngagaduhan sistem pemerintahan anu atos modern lah sebatnya ti zaman ka-16 wae masyarakat Sunda mah tos modern tos gaduh sistem pemerintahan sapertos trias politika gitu anu ayana oge bahkan eta mah ti abad ke-17 atanapi abad ke-18 arurang mah tos gaduh ti abad ke-16 keneh gitu. Ieu pamikiran teh sepuh-sepuh urang atanapi karun-karun urang ti Pakuan Pajajaran teh tos mikirkeun kedah aya Prabu, Rama, Resi pikeun ngatur karajaan gitu, pikeun ngatur negara, pikeun ngananjeurkeun eta negara, pikeun ngokohkeun eta negara gitu. Nah salajengna mah panginten mung sakitu anu tiasa dipihatur ku simkuring teh mugia kaala elmuna, mugi kaala manfaatna dina ieu dadaran teh janten naonnya janten kareueusan gitu kangge arurang salaku masyarakat Sunda ku ayana ieu Tritangtu Dibuana. Janten pami misalkan di sakali deui dihubungkeun sareng potensi unsur budaya dina
naskah kuno fragmen carita parahangan mah ieu tritang tu dibuana atanapi anu berhubungan teh sareng sistem kamasyarakatana gitu. Arang kedah reueus janten urang Sunda, janten masyarakat Sunda sakitu we panginten ti simkuring. Hapunten bilih seueur saur bahe care ku basa panon carang sapakan hapunten anu kasuhun simkuring Rinin Anu Febrianti sejeng haturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.